tangkal buah si juragan ya mah ya. Tapi lebeut buah nama ngan ditengguan wae si juragan teh lah dasar. Tuh yang mulung buah sing sieun si Cina lalumpatan ulah sampai ke buah tebeak di carokotan sing sieun si guru. Kan orang pulung buah teh ya. Si juragan si juragan aja. Lah dan tinggi ya. Ngan buruk nih kan. Hiji deui ya. Nah, aya gini asak ya. Sulit. Asa hariwang mulung di Indonesia jeragan komo bari jeung dahareun anak kieu dibawa ka imah. Sok ngajirim eta mah ngarupakeun si juragan, bobogan si juragan. Loba nu kabajanakeun tetangga oge ngararomo. Teu gedangna teu naon-naonna komo ieu buah. Bari jeung sok ditungguan, kadang-kadang sok ningali ngajirim manehanna. Aksieun. Walah moal dibawa. Acan ge acan. Geus kieu moal mun dibawa ka imah. Juragan kieu geuningan. Moal balik ieu carana mah. Wah, moal balik ieu mah. Si juragan. Sieun aing mah. Komo di daharku anak aing. Dibadakeun.